Upami urang ningal kasaksian pangandika Gusti, urang oge percanten yen Allah ngawanohkeun mantena ka umat manusia ngalangkungan tilu pribadi. Mohon. Gusti Rama, Gusti Yesus sareng Allah Roh Kudus. Tah kajami di sawarga Roh Kudus oge aya kasaksian dina pangandika Gusti ngiring dina waktos nyiptakeun ieu alam dunya. Inu teu aya janten aya. Dina kitab Kajadian pasal 1 ayat nu kadua disanggemkeun yen Roh Allah ngalayang saluhureun ieu anu diciptakeun ku mantena. Tah janten ieu parantos aya ti awal kadimna keneh Roh Kudus. Sanes Roh Kudus name lungsur name aya name jeneng dina waktos Pentakosta. Tapi saat acarna oge. Cobi orang tinggal oge, ayeuna orang tinggal dina kitab Bilangan pasal anu ka-11, Bilangan 11 ayat anu ka-17. Engke kami lungsur ngandika ka maneh, jeung nyandak sabagian pangawasa kami anu di maneh, baris diancikeun ka maranehna. Engke maranehna sina ngabantu ngasuh eta jelema-jelema supaya ulah sagala rupa ditangkes ku maneh sorangan. Tah, waktos harita Bapak Musa janten pemimpin tunggal. Mohon. Mertuana ningal aduh karunya itu karunya ka Bapak Musa, karunya ka umat. Kumargi upami umat aya masalah sadayana di deheuskeun ka Bapak Musa. Janten Bapak Musa repot jalmi ngantosan lami, janten saur mertuana masih hiji nasehat supados dipilih pamimpin-pamimpin anu sanes anu tiasa nyaeta nulung atanapi masihan jalan kangge masalah-masalah nu dipayunan ku aranjeuna. Janten sapalih anu kangge pemimpin 1000, pemimpin 100 jeung saterasna. Lajeng Pak Gusti Allah nimbalan ke Bapak Musa. Yen hanyakal dina terjemahan bahasa Sunda sadidinten henteu diangge kecap roh, tapi dianggena di dieu kecapnya eta pangawasa kami sadarasna roh itu teh. Roh Gusti anu ngancik di Musa bari dibagikeun ka pemimpin-pemimpin sanes. Tah ieu ngabuktoskeun ka urang yen Roh Kudus parantos hadir. Ieu di zaman Bapak Musa. Zaman Bapak tadi dina waktos nyiptakeun ieu alam dunya. Ieu di zaman Bapak Musa kinten-kinten ieu teh 1500 tahun sateu acan Gusti Yesus Kristus.